Wilujeng enjing murid-murid kelas 5. Morning grade 5 students. Topik bahasa Sunda yeuna nyaeta kecap saharti atau sinonim bagian kaopat. Lesson objective. By the end of the lesson, you should be able to tell some vocabularies about kecap saharti or synonym in bahasa Sunda. Ketir, kecap sahartina watir tursieun. Contoh kalimahna nyaeta Andi ketir ningali baturna nu gering, atawa Andi watir tursieun ningali baturna nu gering. Bahasa Inggrisna nyaeta Andy is sad looking at his friend who is sick. Ketir bahasa Inggrisna nyaeta sad, bahasa Indonesiana nyaeta sedih. Ketir watir tursieun. Repeat. Ketir. Good. Watir tursieun. Nice. Teuneng. Sinonimna nyaeta wanian. Contoh kalimatna nyaeta tentara-tentara eta wanian ngalawan musuh. Tentara-tentara eta teuneng ngalawan musuh. Bahasa Inggrisna nyaeta those soldiers are brave to fight against the enemy. Wanian bahasa Inggrisna nyaeta brave. Bahasa Indonesiana nyaeta berani. Diulang. Teuneng. Good. Wanian. Nice. Kasohor, kecap sinonimna nyaeta kakoncara. Contoh kalimahna nyaeta karedok teh katuangan Sunda nu kasohor. Karedok teh katuangan Sunda nu kakoncara. Bahasa Inggrisna nyaeta karedok is a famous Sundanese food. Kasohor bahasa Inggrisna nyaeta famous. Bahasa Indonesiana nyaeta terkenal. Kadenge sinonimna nyaeta kareunge. Contoh kalimahna nyaeta ulah gandeng bisi kadengean ku tatangga. Ulah gandeng bisi kareungean ku tatangga. Bahasa Inggrisna nyaeta shh, don't be noisy. It will be heard by our neighbors. Kadenge bahasa Inggrisna nyaeta be heard by. Bahasa Indonesiana nyaeta terdengar. Repeat after me. Kadenge. Kareunge. Good job. Rine. Kecap sahartina nyaeta nyalse. Contoh kalimahna barudak keur nyalse di kelas. Barudak keur rineuh di kelas. Bahasa Inggrisna nyaeta the children are relaxed in the classroom. Nyalse bahasa Inggrisna nyaeta be relaxed. Bahasa Indonesiana nyaeta santai. Repeat after me. Rine. Nyalse. Nice. Hatur nuhun. Thank you. Now do the Google Form exercises in Google Classroom. See you later. Bye.